Yang benghar mah teu kudu loba duit, ngirit we dahar. Isuk-isuk energen 1.500. Ti beurang lapar, oke jadi drink penunda rasa lapar. Penting proma. Mang, sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh mah? Yeuh tim muning arek. Ma, ka dieu. Ma, kok ka dieu? Nonton. Ieu jagung geus kolotnya. Ah, mana? Ngora keneh eta mah. Ngora di mana ieu mah? Gitu. Jadi ngetan saya puluhan. Iya tukang usup bertemu kok pas sombong-sombong. Wah saya anu ngusup jago di dunia macana kumaha gitu urang mah kakarak kelom langsung disanggut tak ulau tak eupan saya mah nomor hiji di dunia. Walah cenah eta mah cek nu kadua nyahebat keneh dewe kumaha maneh urang mah kakarak di geleng-geleng eupan lauk cenolo buru atuh sekiat ya yang nyantok buka gitu cek nu katilu teu aneh halus upan aing kumaha aing rek ngusup minggu Sabtu lauk ka ari mah anjing ngusup mau apaan makan tuh alus-alus upan pakai jeung nanyakeun anjing ngusup mau Paulising kieu mah bedu oge di masjid ku aing di padong kudu tadi siksikan di leo dijeunekeun sangu yeuh salah molor wae dengan pagawean harese kalah jol mangkat jumaahan balik-balik pakai sendal anyar sarangah sarengnya suka teh sendal menang meuli sendal ustad di padong mikir-mikir jeur jago godana tuh bulan Ramadan ningali mie dicengekan jeung lemon tea jam 12 beurang da tauhid teh oyag atuh tong ningali barangna lah ningali tulisan goyobod we da motor teh ngagibeg atuh aya nu ngabonceng es batu da dituturkeun ningali oli rem we da jiga marjan atuh ningali pangumahan piring aduh jiga lapis legit ningali cucunguk lewat da jiga korma tuh keur puasa mah ngarasa teu berat tantangannya nya ningali kamu ya kamu kayak jodoh aku cie ya salah itu bisa diomongan mah si mereka kawin deui teh kata mah menang hah menang kawin deui urang nyao aing mah nya daripada ayeuna sia musingkeun calaki hiji pusing sugan dua mah senang ya sugan we aing mah ngabejaan tapi daek aya nu daekeun mah ka urang ta eta aing pertanyaanana daekeun moal boga pamajikan caroplok buntu mun bangga lamun hayang dikoyo teh meureunna gara renteng